Ya Allah ya Rabb. Nah, oreganan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hirup teh diatur melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabada Kangjeng Rasul teh aya di zaman sahabat khairul qurun qarni. Sanggeusna qarni teh mayalihi zaman sahabat. Di zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar, aya sahabat salatnya cepet jasa. Sallallahu Assalamualaikum. Barang doanya ngalengis-lengis. Ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi segala rumun, bahasa urang mah ieu. Panjang doana kula ge talar eta. Sayyidina Umar di dieu ngadengkeun we di sisi. Ya Allah ya Rabbi hampura abdi segala rupa dosa abdi teu aya deui pamun tayangan iwal ti ka Gusti hungkul. Lamun abdi geus dihampura beureun abdi teh dikasorgakeun, abdi menta bidadari Gusti. Geus ulah hiji bidadarina kumaha Gusti we janji Gusti sawen eta Sayyidina Umar kieu bae langsung dijingir we. Udang sia. Sayyidina Umar udang. Aya naon? Aya salat sakeureung engga doa kebal. Sayyidina Umar teh hantem-hanteman menta teu pantes ya menta bidadari ayo salat cepet. Geus kudu kuat tuh salat anu bener ke kakarak menta. Ieu mah salat totat ayo menta kieu bae percis ka urang Cisoka percis. Ayo wiridan kotepat ayo menta bau segala dagang maju. Segala hayang beli mobil, hayang ganti mobil. Bau mana Sayyidina Umar, ibu budak kudu dikampak gitu. Di zaman Sayyidina Umar seperti kos gitu. Ayo sia cek Sayyidina Umar. Salat deui sia iraha bae ku aing kayahoan sia. Masya Allah kari. Nyana salat deui teh isuk da teh julak-juluk bisi Sayyidina Umar. Aya eueuh sia Sayyidina Umar. Eueuh Sayyidina Umar taya nyana salat deui kitu keneh we watak beureun teh nya. Heuh beureun asana urang caringin beureun teh mah tah. Salat deui nyana cepet jasa. Aju ngadoa deui. Ada sang serenteng bae teh Sayyidina Umar teh kamari mah hiji doang ieu na ieu. Dicekal ku mah dua hayu sia keur ngadoa deui. Horenganan Sayyidina Umar mah batinna mukasyafah. Eta sahabat teh di masjid, Sayyidina Umarna di bumi. Katingalieun ku Sayyidina Umar, budak salat deui cek nyanda ieu. Ku aing dideleukeun. Wah, teu beres percis papatong caring ini mah. Teu kanyahoan ku Sayyidina Umar. Ya Allah ya Rabb. Na ieu lah kaistimewaan Sayyidina Umar. Anu geus mukasyafah lamun suarana di badina kadenge kayaman. Ku para sahabat-sahabat nu neuk perang. Berarti lain sambarangan Sayyidina Umar. Nah, lamun Sayyidina Umar seperti eta, urang kuari hadiah ka Sayyidina Umar, ila ruhi Umar. Atuh meureun kanyahoan ku Sayyidina Umar. Mantak sih ada ta urang mun hadiah. Ila ruhi ashab, make ashab, lamun teu make ashab ke Umar tetangga nu datang. Tuh. Ulah cara Sayyidina ulah seperti Sayyidina Umar. Nuku kula dicaritakeun aya seorang anak Habib. Hiji-hijina Habib boga anak kasep apa. Wih, luar biasa. Ulah neuleuh ka dieu jauh. Atuh. Urang lamun nyaritakeun kasep lah. Lamun nempo ka dieu, ya Allah. Asalna sempit dunia. Tah, ieu mah kasep. Tapi lamun Allah geus mere ilmu makrifat nyana dibere taku Gusti Allah, berangkatlah ke Cirebon. Di Cirebon aya petunjuk, didinya aya jembatan, handapeun jembatan eta guru maneh nyana luak liuk barang dideuleu jaya mah tukang sol sepatu. Cek jere ieu tah lain. Tapi sesuai jeung petunjuk mah ja ieu. Akhirnya gara datang kan kalinya assalamualaikum cicing bae teh tukang sol. Waalaikum cicing bae 3 kali assalamualaikum salam naon
abdi rek gugur ngesol sia ya lagi kaget di pan kiamat cek gini lantaran yakin ieu guru aing terus bae dicarekan ge terus bae mohon supaya dididik akhirnya lamun dek dididik ya masalah sok sakedeung dididik maghrib salat maghrib didinya jalan ke mushola ya sekitar 300 meter lah sholat jana biasa sholli fadl maghribi anak Habib umurnya maka 17 tahunan Allahu Akbar di jero hati teh di jero hati nyana mikiran ke eta guru aing cek kira teh aya ikrasakeun rupana jadi tukang sol padahal mah berarti wali eta nyana eta kakarak sakitu doang aya nu nampiling suager bae ya Allah cek kira di deuleu ku nya eueuh jelema di deuleu kitu tukang sol ja keur kieu teh salat deui bantak beusi aya tukang sol eta berarti guru eta tiada eta Masya Allah nah iyalah nyana balik deui salat deui kadua kali salat Allahu Akbar inget ka bapana lantaran geus setengah bulan nyana ninggalkeun Jakarta lantaran aya petunjuk ingat Allah Akbar tampiling deui tilu kali kakaraknya itu bisa sholat di deuleu itu aki-aki mah di ditu bae tak eta teh nu dimaksudna mah sakitu jauhna 300 meter bisa nampilingan murid mentek besi aya kidur aya ka tampiling jurig teh nu nampilingan tuh seperti eta nah iyalah diatur ternyata hirup urang teh diatur ku Kangjeng Rasul sahabat di zaman sahabat mah setan teu bisaeun ngagoda lantaran cek Kangjeng Nabi kabeh adil para sahabat mah kulluhum udulun zaman tabiin setan teu bisa ngagoda ampuneun setan embungeun jeung teu bisaeun we ngagoda teh sanajan kagoda paling sedetik 2 detik semenit 2 menit selesai deui percuma cek setan digoda ge zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin setan teu bisa ngagoda terus atba tabiin terus ka dieu gede pas zaman Kinurjaya Masya Allah bersahabat dengan syaitanir rajim sahabat dengan setan Masya Allah karim di zaman urang ayeuna zaman digaroda ku setan cacak-cacak eueuh ahli-ahli Allah nu berpangkat solihin pangkat wali endeg saha nu ngalalempeng baheula Sidina Umar mah seperti kitu geus puguh Sidina Abu Bakar geus puguh Sidina Ali kabelah dieuna zaman tabiin terus atba tabiin ge masih baragus keneh zaman kamari urang zaman guru-guru urang aya keneh nu ngalalempeng mun ayeuna geus eueuh ahli-ahli Allah deuk kumaha saha nu ngalalempengna geus eueuh nu wani nyaritakeun bunga bank haram-haram acan eueuh nu wani nyaritakeun kredit haram eueuh nu wani judi haram eueuh nu wani nyaritakeun korupsi haram deuk kumaha atuh eueuh nu wani kuari lamun zina haram ambalayah di Jakarta berkeliaran ayeuna setelah keramat tunggak teu aya ulah berarti disangka eueuh berkeliaran ayeuna di Jakarta terus sampaikeun ka Karawang sampaikeun ka Bekasi kumaha cenah ka dieu atuh ka dieu mah emang urang dieu ieu terus ka dieu Masya Allah karim nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum renungkeun permasiatan nuku urang kuat dilakukeun urang bakal baas bakal digiring bakal kumaha tingkah lempang urang ti kuburan urang masing-masing ka mahsyar apakah normal urang sementara panon poe ngan samael walaisal murad bil mail mailul ma'ruf lain mail anu dikanyahokeun sak mail di falak tapi eta mah sakahalah sakada sakieu tah panon poe ayeuna bae ayeuna nu sakieu luhurna panas atuh komongan sakieu ya Allah ya Rabbi eta bakal terjadi